Aduh, kudu buru-buru ya mah ya. Kudu dandan mau halus. Ada menang duit bantuan ieu teh. Udah kudu rapi mesti menang duit bantuan gena ulah calo deh ah. Otak nyerakeun. Geus rapi teh kitu ya. Pamajikan ge lapisan. Nyi. Gawat atuh duh. Nya kela tuh aya keur siap-siap bisa aya cileuhan na mata pan kudu rapi. Ai tadi teh ku Pak RT teh teh mau naon wae apa deui nyanyi? Kita mah wae eta foto kopi KTP nyi. Sok buatkeun lah. Geus rapi gaya tuh. Untuk masih disiapkan ya. Tah, foto, kopi, KTP. Geus siap. Gawat atuh nyi. Aduh, ampun. Ya Pak, ya. Nyi geus siap tah. Kan tadi teh kudu maunya. Ieu fotona, ieu kopina, ieu KTP-na. Gawat atuh gawat bisi ketinggalan ku batur. Ih, anja. Nyi. Kumaha? Mana kopina geus can? Geus kala. Ya kopina. Tah, gitu atuh. Paling kurang panas ya mah nyi. Udah padahal mah eta teh cai tina termos anyar keneh. Nah. Ieu panaskeun heula jom. Sakedeung mah. Aya mah nya geus atuh ku nyai panaskeun deui nya. Heeh, da moal atuh da. Kaparengan panas poe euy. Untung panas poe, pan bisa tah moekeun kopi. Nih. Lila teh manaskeun kopi teh geus can. Ieu keur ya aya ke sakedeung deui. Ampun teh. Balak-balak teh aing pamajikan. Aneh pisan boga salaki teh. Dipanaskeun ku dipanaskeunna. Bahkan cegas gitu. Itu tadi tentes timah Pak RT nya. Nya. Ai kitu teh Pak RT teh kudu mawa kakak cenah. Gampang kakak mah tinggal bawa. Masalahna teh kakak ipar atau kakak asli gitu tah. Anja. Ini Pak. Tenang. Ini Pak. Ini parah nih. Anja. Ampun, teuing ieu aya jadi awewe teh kieu yeuh. Hayu we ngurus pagawean mah ditanggus-anggus. Can nyeuseum, can titilap, can nyetrika, can masak, can ngepel, acan deui engke peuting di sarean. Nah kumaha atuh jadi awewe teh mah ditanggus-anggusnya. Aya naon atuh nyi? Iya ya, niraru udah terara santai pegawean teh mah ditanggus-anggus. Yo nyi, tong sok ukulutus teuing. Udah capek atuh Yang geus atuh kieu wae aya namanya ambe teu capek. nya. Ambean mantuan. Kayak anu nyesel, anu ngepel, anu sasapu, anu masak, kayaknya mah tinggal cicing. Nya benernya. Aing mitah nu gawe. Lain. Ama erek. Cong neangan atuh tiluan mah awe jang diimah gitu. Eta meureun amah hayang nyandung meureunnya. Lain ku hayang-hayang teuing nya. Eta mah cara sangkan sok gara bayangkeun punya ena lamun ngingu pembantu. Ulah wakal ayeuna tilu hiji wae mal daekeun duit 1 juta meureun 2 juta sabulan. Ayeuna lamun ayeuna boga tilu ayeuna nambahannya pamajikan tilu jeung nyai opat ayeuna heuh.
Beran anu ngepel aya, nu sasapu aya, nu masak aya, nyai mah tinggal cicing. Ih, nyanya meureun hareunah nya. Oh. Yang satu juga nyandung maju jug. Pasti aya. Sudah kurang pakai kata untuk mengungkap rasa, namun di hadapanmu semua ku yang tak mampu. Nyai, Hah? aa erek mangkat telanya. Nya juga. Paling lilagenan 3 genep bulan atau satahunan. Tapi adi itu mah macam-macam pan. Nyai tenang wae nya. Aa mah lalaki anu bener-bener sieun kudu haram-haram. Cing kitu pan nyai teh nu dipikasieun teh. Teh sok sieun neangan anu halal di sana. Anjay.